Jokowi merenumeh urangnya nempor regad anu syakir kokoroi namanya nama boleh ampun jelas pun aing lah aduh paling peng gitu siapa hati Jokowi merenumeh urangnya nempor regad anu syakir kokoroi namanya nama boleh ampun jelas pun aing lah aduh paling peng gitu siapa hati Gusti eta rupa punten sawiyo aduh ampun Putranya, hai. Asa ku karana getengku kakarawe nempuh bentuk jalma model kieu. Ampun teh Bang ya. Sawiyo, mangga. Apan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah. Atuh bentuk kieu ge hitung-hitung ngahibur we. Cara bobotoh ti Majalaya nu penek teh geuning. Mun itu tululungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning. Gila kawas puyuh. Nya nita idit ka doma teh bari Depok. Da eta teh kijing nya teh. Atawa cangkang remis. Gitu geus ngagoreng batur teh. Hei. Saha ngaran? Ya, ngaran saha? Gimana tuh? Naon? Ieu hate kabedol we kumanehna deui. Eta ditanya ngaran hate. Ngan tewe kumanehna ulah. Di mana atuh Nyai? Akang Jaya temni teu karasa nepi ka ayeuna teh daek teh saminggu teu dahar. Kuat. Leuhong eta teu leuleus-leuleus. Nyaeta kitu atuh dola euy. Bulan puasa mah Nah, itu ditanya teh kalau mau ditanya. Apunten ieu teh nuju
Lang ling. lang ling pulang nuju satengah teu eling. Wih, kumaha tuh? Dela mau ngomong gaya paling atuh kuring lah nu gering mah cicing kayaknya nya pake bayangkeun kayaknya Bayangkeun. ai sakira rek cager mah kana pikiran pake bayangkeun Bayangkeun punuk nu geulis. nu rupana lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge Bayangkeun punuk sine. Bagja. Ai anjeun teh naon tukang? abdi Iya, kuring teh adina adina itu. semuhun Nah, mun itu sarupa. yang mah sarupa da beda. Hanya tak itu. Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya. Ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep penerbab. Panggung lenyang. Ini jauh teh ngomong saya. Teuing jeung eta. Iya, tapi rada nyari di bawah saji. Ngaran manesa. Ai ngaran abdi mah Dawala. 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 Baheula Mamang Amir. Di Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh pan teh dagang walu laladang jadi hirup abdi bang ngandalkeun di ladang walu. Nya Ngaran teh Dawala. Dawala. Ari eta lancik ajeun. Tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon? Saha? Naon jeung? Aja teh teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Iya. Tobat. Kunaon? Tuh. Penyakit jantung ya jelema teh. Ya dari kudet teh ka deun naon teh. Ngalamun wae. Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Kadeuleut teu kadenge segara. Ngaranna teh saha teh si nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah, sangaran gitu. Dasi nyai teh anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alo suan meureun. Cuan. Cenah mah pangihireun impian teh kasep. Lir dewa nu mungsul ti kahyangan. Tapi no ari ieu. Jeung mutu ge kasep kena coet. Nepi ka eueuh araheun. Ieu ya patawong-tawongan terbah dieu ya atawa sanggaran meureun. Pinang. Di mana? Lah, Anjeun di mana? abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kena Gorowong. Taeta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara. Teu. Ti Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna.
nya Taroskeun we dadang. tati suka negara teh ka kanan ka itu teh ka depanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon oh bisa ya maksud oh wow patel-patelin oh bisa ya pangabutuh we nya Dadang cobek mah taroskeun. Gitu. Gumina Magaling di mana? taroskeun ibu memagaling ya bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu ya di kampung tuh teh semut deka mana biasa we apluk-aplukan ukuran nu iya nuturkeun indung suku abdi teh nah maksudnya bade ngalalana ieu nuturkeun dulur teh ieu teh pun dulur teh gering gering naon hayang kawin hayang kawin cing hayang kawin teh kasaha kawewe dari teh lalaki oh eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta eta naon teu eta we teu pantes Etis dicaritakeun heula. teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh piit ngeudek-ngeudek pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiung malengpeng pake kumuning kitu dah kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeudek-ngeudek nu teu tua teu dosa ai taeun nyari saya teh masa kumaha oge Ngajul bulan puasa kan. ya eta awewe na urang mana rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja putri raja sotik nyambung tapi ini rupa ieu teh jaya teh saha awewe anu dipika hayangna anu dipi kapalaina teh sate angana teh Virginia Virginia sih hah Virginia hah Virginia ini getek kana ceuli aing ngaranna teh Virginia si ya rawah atuh jelema mun suka teh ngagabruk borok wae nek dikitukeun tah lamun enggak gabruk ka dieu mah da dikitukeun oge moal teh ka ditu kada karunya ka si ieu kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Virginia sih aduh Allah. ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu Putri Raja di mana panggih ai panggihna teh teu pira dina ngimpi oh itu Bakat suara. dina ngimpi samuhun Malam naon. cing malam naon harita teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat hah malam Jumat malam Jumat oi sia kunaon ke karepesan Sarang. itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu Panggihna di mana? cing di mana panggihna di rel salah lain di taman lu di taman oi itu Geus bandel deui.
taman mini. Aduh. Jiwa tuh ini mah. Cicing. Dua. Lah, Ai kaulah teh uwa nawir gining sih sebenarnya. Sabar. Uwa nawir gining sih. Wah, ini cicing. Kawan-kawan Cing sadar. Cicing. Wah, duduk teuing. Waduh. Nuhun, wah oke, ayo oke. Ini teuing atuh hambak ceu ilis. Kaulah teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kanda Kamurgan. Ari kaulah teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaulah teh kagungan putih kakasihna teh Wirginingsih. Nyaeta hayang kawin ka sajingga. Alhamdulillah. Nuhun. pucuk nih. Tere kawin aing cicing. Montong hari put kudu teureun dola teu sangka sih bakal papagi jeung si teteh. Aing teh dola cita-cita tiba heula bulan Bandung teh aing yang di kebun suuk. Yuk aja. Gitu ya. Nuhun ulah sarua malam Jumat. Tah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi Sae. ai dina impian mah kasep cenah panggih dikira kaula goreng patut. Boa-boa ijel mah teh pokona mah kieu we mah. Wayahna eta asna jingga lanceuk anjeun dawara dek dibawa ku kaula ka nagara kaula. Nuhun Cicing. aing dari dirapalan Cicing ulah kaburu ku asilanan cicing. Tiasa sakedap ka itu. naon Sakedap. Ka itu abdi rek pada mihela. sok aing silaing bet ngahambat dawara dek teh hayang gerak tepung jeung aceukna jeung aceuk sia Jeung si Ayang. hayang buru-buru panggil jeung si Ayang aing teh teteh silaing Ulah sok kitu. nah sia bet ngahalang-halang wae Lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud gitu. Oh, cenah awewena gaya di kuring. Teteh heula urang sebenarnya mah tadi. Jadi nuturkeun carita. Henteu ujung-ujung ngabajakeun eta. kayak gitu Bisi culik. Make wiwaha segala rupa oge kumaha mun urang dibawa ka itu teh darah dijeun parepeh. Ayang dipakai cocok. Hong dan Ulah kaburu kuasi tadi dia urang make wiwaha teh. Ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku, tenang. Kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kana rosong sana yang nungesian kalem we atuh. urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewe eta manehna teh meuneun persis abeh dipercaya ku urang ulah sok kitu ieu dundungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lobah dieu ulahkeun keun kumaha kuring tapi ya heeh eta ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring. Hey, come here. Kemon. ngeus budami Parantos ulan kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum Dawala. Dokteran Alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul
untuk silih tuar tersilih carekan tersilih suntrung da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa pun lanceuk dibawa asta jingga asa kuring milu. wah tulila sabab ieu rek make jalan luhur asta jiga teh dibawa ka awang-awang. Tuh berarti rek dibebetkeun. Tapi dek dibebetkeun di ditu. mata dibobotkeun dina bendungan. Masih cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan. Yang dewek ongko di lemah jantung dibawa ke luhur membunga. Wah, entong kang jaba ku kulinciran dina punuk we pade. Yang dewek ka dina tarang aya ku kulinciran. Teu meunang ada Kira bejana mah ulah mentas laut. jeung teu meunang ada ladan. Nya heueuh nu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut. Nah, Da ti karabak atuh. lamun naik Jadi kudu make kapal. Heeh, heeh. jeung eta sih akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. Abdi milu. Kahiji, Kedua, kadua napek pun lanceuk bawa eleh keuneuh kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa. beuki dieu aing beuki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mika yun para benak mika serap kolot nges budak era deungeun mika deudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu apus pengaruh aing. Lain jelema samanea nganu arti ieu bener asta jingga teh. keur nyaman. Keur nyaman jingana. Bener. Ya, sok Tegala, tega pati, janji di mana aja eleh, asta jingga rek dibawa ku kaula. kitu. Kuring milu. Tutur kana teh handap. Oh, ini jangan kalah lagi bola aing tenang. Kitu kuring. Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok jadikeun aing.